tuh. Kayak daguan. Urang rek mental heula motor kakolot daguan. Heeh, yuk. Yep. Aing salah buntung euy. Aing mah baturan baru ke motor, baru ke HP bener. Ye. Panen Alah, kesempatan. Capek euy. Ngalasosin teh keur murah aing keur murahna ge eueuh kumaha ieu. Mun boga cabe 100 batai na bisa, mun naik haji meureun. Ayeuna mah sarupin 1000 perak mah ku rokok jeung ngopi sebeak. Ibu, kumaha ibu? Urang teh kudu bersyukur urang teh alhamdulillah sakieu ge aya jang meser kopi. Urang teh pupuriheun anu gede, urang teh nu leutik ge kudu disyukuri we can bae. Ieu oge Kamarna barudak euy, aing teh sarape cokor jadi hulu jadi cokor. Urang peuting cari nafkah nih, bantu-bantu sekarang injem kana sahamna. Kemana minta bantuna anaknya? Abeh keur panen. Kemana wae tuh ijo, ayo wae jalan-jalan wae, ukur jalan, lu muka untungan. Cik bantu-bantu kalau tengah 1000 ki awak ke seram bijud, capek. Alah keun we capek hate mah euy 1000. Saya capek otot bisa digawe we ngaruna sabe tibra. Alah. Jangan bantuan yeuh. Aduh, aing teh jebasna butuh. Beh, tuh yang senal tempo ieu mah dikieu. Muli atuh. Kayak pangmulikeun ke buatan Perancis ke. Ini gampang. Aduh. Abeh, ieu babaturan abi geus nelponan wae atuh. Naon, hayang naon? Abi teh aya acara di klub motor. Abi teh hayang motor atuh. Ih, babaturan abi teh geus garaya motor teh sakupi gitu. Atuh abi teh teu boga. Hayang motor naon? Sakupi ini nya, sakoteng sakupi, heeh. Sakopi. Oh, ayo. Sabaraha kira-kira? Atuh beh ku ladang sosin ge katutup atuh. Sabaraha kira-kira ada? 45 juta. Aduh, ampun, sotik-sotik teuing 40 juta mah kagok. Bener beh eta teh. Gampang abeh boga itu Bang eta London ini. Bener-bener boga abeh euy. Aduh, segala kemauan aku teh abeh besalu nurutin. Aduh, aing mah. Barokah ya Allah, semoga era aing mah. Kababaturan teh aing teh. Semoga era pokokna mah erek meuli ayeuna keneh oge ladang sosin tuh si abeh jeung ladang cabe. Jadi nyantet 45 juta gitu hayang motor gampangkeun pisan jelema teh lebih teang aing ka ditu gerak Oi, itu mana tengan sasarean wa kitu? Emak. Iya, Mak. Ekukeun motor ka Abeh, cek Abeh erek mesin. Acik. Gampang motor gitu. Emangna duit 10 juta teh eta gampang. Aduh, dina ayana duitna oge tuh, dapur balocor. Kamari hujan ngagebret nepikeun ka ngaguyur. Eta ge baskom ge pabalata kaya 7na ganengan dapur iris. Manja pisan ka anak teh. Ulah dimanja ya anak mawaran angguran mah tuh sing babantu tuh alaan sosin bunukeun tuh sosin lain ngadon-ngadangong bari jeung nangoy gado kitu gampang duit Bu coba pokoknya di Bang London Bang Paris aya kene mohon gampang hari itu dapur teh diomean-omean nepikeun ka balalocor nepi ka gorowong tuh ucing oge ngaplos tuh kana gentong geuning ucing oge tilelep goleran eta kumaha aing kakak pas ya itu gampang genting kalau teh aing mah kakak pasean lain mah bantuan kalau teh tuh nyembelak bawang gitu bawang ieu teh engke geus panen bawang sakarak boga jam beli motor abeh ieu
Emangna duit tak aya yang beli motor. Alah, pokok eta kur eta teu lieur, pake bayar hutang ge teu kabayar. Nah, atuh betul bohong ngajakan aya. Bohong ieu teh beh. Pura we abi teh bakat lieur ku anak teu golenan kumaha teh. Corona bang abi tarek ngomean ibu hawu dapur naon ke bawah. Enak ku bae. Yang baik lah we ya. Makana buat mau bari deui, ku ulah diteripu zaman teh. Haram ge hete kumaha halah ribu naon. Ulah bingung, eta hayang ngamajaan aku dah. Lima ge balocor wae, hayang sayang, neng. Heeh, ari abeh tadi ngabulsit. Hayangkeun aya puluhan juta. Kada bingung nu anak geus goleran teh kumaha teh teh bunuh diri meureun. Baru nama abi teh emosi keur malak bawang ge lumpat ka dieu. Penting mah. Da ngomean dapur teh itu daripada melakukan atuh ngaranna daripada meuli motor mending ngomean heula dapur. Bener-bener les kitu beuteung. Aing mau ke kitu mah angin aku mah. Aing era. Era aku baturan. Di bang paling kan jual tapi itu eta balunggu. Emang bisa dijual? Saya izin betul. Baik tadinya teh kebersihan teh dirinya nanggung tempo tadinya. Wah. Hah, kadang teh motor-motor kitu jeung dedengan 45 juta. Oh, gampangkeun pisan. Abe, heug omean tuh motor omean abi tuh naon ngaran? Action.